Iya supaya ngimpi nu asli. Sebab jeung Kangjeng Nabi bapak teu bisaeun setan ge. Setan teu bisaeun ngarupakannya ku sebab urang terus-terusan bae. Macana amsara taifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah dibaca kurang meme sare mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busiri. Kemudian langsung dikhususkan ke Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku maulaya sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang kareup sare. Sok kira eta syarat kos gitu doang teh syaratna. Kurang sare teh mendek telentang ti mimiti dieu kala maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Naam saratifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada naon karangarana engkeut-engkeut rek sare ngedeng. Langsung Naam saratifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim PS. Sakali ente dua kali ka ditu da mangim pasti jasa.